Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat datang di channel Zendo Irawan. Terima kasih pada yang sudah menonton. Jangan lupa di klik like and subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuring sareng rerencangan di kelas 9D bade nampilkeun drama Si Kabayan Maling Rambutan. Kenalkeun nami abdi Sela Nurmala merankeun Si Kabayan. Gigireun abdi Dea Yuliana merankeun si Emak Kabayan. Gigireun abdi Neng Tika Kartika nu merankeun Si Iteung. Gigireun abdi Vanessa Juliana nu merankeun Nyindit. Aduh, rambutan teh menyebarin pisan deui. Hayo sia kenaon. Aduh, Kang, ampun deh. Kalau sampai sia mah sing domi Kang, teu naon. Alaman emang mau bayaran pamajikan, dari gua di urang ka imah Pak RT. Aduh, Kang. Lo geuning euy. Geus tadi itu udah balik tong ka diri sia. Akang pas dongkap, meunang atuh rambutanna teh. Gede, kolot deui, bareudung deui. Mana atuh rambutanna, Kang? Hah? Itu kan nepi. Nepi kumaha Kabayan? Jadi kieu nya. Si rambutan teh kukuring teh dipalitkeun, ditabar ditulak, itu kan nepi. Eta rambutan teh geus kolot tapi teu nyaho jalan. Heueuh nya Kang, eta rambutan mau jalan balik. Terus sia teuing mah ya rambutan bisa jalan balik hidung. Rambutan nu teu ideung mah Kang impinan kuring boga anak bekas sia. Itu aya di kelompok abdi. Hapunten beli aya kelepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.